Hayu urang caangan ieu dunya anu poek ku caangna Pangeran. Gusti Yesus sasaurang, kaula teh caangna dunya, anu anut ka kaula moal nyorang anu poek, sabab ngabogaan caang kahirupan. Dina Matius pasal 5 ayat anu ka-16 disebatkeun urang teh minangka caang. Gusti Yesus sumber caang, sarta status eta dipaparinkeun ka urang supados ngalangkungan urang oge caang kamuliaan Gusti tiasanya angan sabudeureunana. Kumaha urang tiasa janten caang? Tangtos tingkah laku paripolah urang kedah benten sareng ieu dunya. Urang kedah tiasa janten berkah, urang kedah tiasa janten tuladan, sarta tiasa nyandak seueur jalmi kana caang Pangeran. Upami jalmi parantos aya dina caang Pangeran, tangtos hirupna moal poekeun. Hayu urang caangan ieu dunya anu poek ku caangna Pangeran anu aya dina diri urang. Gusti Yesus ngaberkahan.